warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Ridwan ti kelas Dal Pance. Abdi bade ngaoskeun biantara paturai tineung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur kasanggakeun ka Allah ilahi rabbi. Alhamdulillah wa syukurillah la ilaha illallah subhanallah. Dina danget ieu urang sadayana tiasa riung mungpulung dina raraga nyakseni upacara paturai tineung. Wireh sing kuring sapara kanca bade ngantunkeun ieu sakola sabade tamat diajar sakola salami 3 tahun. Kali ibu hadirin hormateun sim kuring, mungguh ari waktu asa nyak pisan sajorelat. Asa kamari keneh sim kuring sapara kanca munggaran lebet ka ieu sakola teh. Ayeuna tos kedah paturai deui, sim kuring sapara kanca kedah miang deui naraskeun sakola ngahontai hareupan sareng cita-cita. Bapak kali ibu guru kalebet reng-rengan, salami sim kuring sapara kanca diajar di ieu sakola tangtosna saeur pisan kalepatan, saeur pisan sikap sareng pamolah anu tangtosna tiasa janten ngajahetkeun manah kasadayana. Jalaran kitu ngawakilan rerencangan sadayana dina danget ieu sim kuring nedah si hapuntenna. Mugi jembar hapuntenna kana samudaya kalepatan sareng kaluputan. Dina hirup kumbuh di alam pawenangan tos jadi kodrat irodatna mantena. Aya mangsana patepang sareng aya mangsana paturai. Sanaos kitu ieu acara paturai tineung teh tos jadi panjurung laku kanggo abdi sareng rerencangan sadayana anu tos lulus, anu bade undur ti sakola. Saterasna pirang-pirang kasadayana, bapak kalih ibu sim kuring ngasapara kanca teu tiasa ngabales eta sadayana. Mung tiasa ngahaturkeun rewu puluh sareng ngadalkeun doa pamugi rupening ilmu sareng katiasa anu parantos dipaparikeun. Kenging ganjaran seueur ti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pamungkas nedapi doa ti sadayana pimugi sim kuring sapara kanca nu lulus taun ieu sing tiasa neraskeun tholabul elmuna. Lungsur langsar teu aya halangan harungan nyukeruk ilmu di tingkat nu langkung luhur. Rupina sakitu nu kupihatur, pilih aya basa nu kirang marenah, kecap nu kirang larap, pilih aya kalimah nu teu raos kana manah, dihapuntenkeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.